berangkatna min kaunin ila kaunin min kaunin ila kaunin nyana teangan sakadar ieu kondisikeun jang dunia nu ieu jang dunia pindahlah di dieu mah kurang nyaman pindah ka dieu dunia keneh nu diurusanana kamari ti Golkar lah Golkar mah cenah jore pindah deui ka PDI malah jore lah kuari mah ka PK apa ka naon gitu PKB jore lah jore KBG lompat ka instansi atuh tah mah ti dunia kana dunia tah mah eureun ngawarung lah kuari mah bisnis bae bisnis kurang kaharti lah kuari mah tani kan mah lah tani gagal lah kuari mah nah atuh tah mah ti dunia kana dunia naon hartina tah kos kitu mah tah nu hebat ge kuari mah nyaritakeun masalah dunia kawalian nu di mana-mana geus sampurna ngalaksanakeun sulukna ku Allah dibere pagon bae urang suluk bae gae ku Allah teu dibere man teu bae ieu mah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah hese nyaritakeun urusan kawalian lantaran tama anugerah ti Gusti Allah sebab ti orokna keneh geus kanyahoan piwalieun percis kosa kumaha pijawara geus kanyahoan bae jadi lamun pi ulamaan geus kanyahoan atuh picaloeun geus kanyaho tah ieu teh ku ahli-ahli Allah mah katropong na iyalah mimiti waridul intibah tina sok maksiat nyana kuari hudang ngah cek bahasa Sunda mah kuari jadi osok ibadah ngaji tidinya dimantepkeun deui tuluy datang waridul yaqullah tina goplah kuari jadi selalu ingat zikir langgeng tidinya datang deui waridul sair nalamun datang ka waridul intibah maloba tapi naik kana waridul yaqullah carang naik deui kana waridus sair kudu boga khusus guru komo datang ka waridul wisal ieu mah geus carangna ge carangna deui tapi tetep aya lamun eueuh kiamat lantaran nguatan dunia teh opat nomor kahiji secara zahir gunung disebut paku bumi mereka dua tangkal kayu gede eta ge sarua secara zahir nomor katilu nunguatan bumi adalah ulama nomor kaopat wali Allah subhanahu wa ta'ala nu dua urusan zahir nu dua urusan batin lamun ngandelkeun zahir bae kos diurang mun ngandelkeun zahir batata sedemikian rupa acak-acakan bae tetep kudu aya penataan secara batin ulama nu model salafus sholihin lain ulama anu modern lain menyudutkan tetapi janguatan dunia mah tetep bae ulama batin kudu aya ulama zahir ge jadi kercarita terjadi penguat tamangan saukur ngararame doang tama kos kitu mah nu jadi nguatan mah ulama batin ari ulama zahir mah tama diondang dibere duit hehe seuri ngajuabreg tama lain loba deui ngajuabreg tama diondang deui dibere duit hehehe loba ambalaya dikondisikan di negara titih dimui pahayang-hayang loba tambah nukos karar itu salah ente jangan rame-rame negara di akhirat nyana nu bakal ditanya pangheula diulamakeun dikiaikeun dipundak tanggung jawab
penuh kelanjutan bangsa jeung umat melalui atas nama ulama. Nu mentek kipu daling geus nyieun sertifikat ulamanya. Aya sertifikasikan. Jadi nu eueuh sertifikatan mah teu dianggap ulama. Teu dianggap. Jadi nu aya sertifikat etalah nu ulama. Salah? Henteu. Sebab eta mah jang nurunkeun dana kan pod. Dana engke turun pasti. Aya sertifikat engke lamun teu boga duit sertifikat kiai teh bisa digadekeun. Indonesia. Ya Allah, ya Karim, Gusti ya Allah. Nah. Mangga bae. Sugan genjleung hate ulama salaf saleh atuh henteu. Sugan khawatir ulama salaf henteu. Atuh geus misahnya namanya na bae. Di aing mah urusanana cak ulama salaf lain jeung manusia jeung Allah. Ngan ketika aya kesempatan tugas ieu mah ngajak ngalelempeng daekeun heunteu daekeun kajen geus misah jeung nu kos kararitu. Sugan aya khawatir engkena beusi teh di kiai-kiai emang embungeun di kiai-kiai ieu. Jadi lamun make sertifikat segala rupa geus pohara jasa tama zahirna ge zahirna deui zahirna ge zahirna deui tama sarua jeung melakacang henteu diasupkeun ka taneuh. Cek Imam Ghazali dua macam teh lamun melakacang teu diasupkeun ka jero taneuh berarti dua macam hiji dipacok manuk lamun teu dipacok manuk kena banjir anggeus wassalam. Nah, iya bangsa kiai nu boga sertifikat bangsa kiai anu ngajukeun proposal tak ieu mah deuk nanya bae kena banjir apa ku manuk. Ayo coba tuh nyana nu nya jawaban. Nyana nu ngajukeun proposal, nyana nu ngomong ku manuk. Bener pod. Eta kos kitu. Lain cakula cek Imam Ghazali kurang kumaha ngajelaskeun Imam Ghazali. Jadi kiai nembrak percis kos melakacang di luhur taneuh. Henteu diasupkeun ka jero, dua macam. Mun henteu dipacok manuk, kotok, bebek. Bawa banjir. Asana ieu mah banjir kabeh meureun nya. Banjir ya. Ulama nu asli mah dibuka taneuhna tret dipelakeun di dinya tutupan deui geus ditutupan di pager batur nyahoan henteu nyaho-nyaho nengtet bae sia teh nengtet jeung nongtot lain deui nongtot mah mun jam 10 Habib entah muka calana nongtot aja nu pamajikan aku tangna dibuka nontot eta mah tapi nu dihandap mah nengtet meureunnya ih kemana bae ngaji kos kitu kurang kumaha Imam Ghazali ngajelaskeun kurang kumaha Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun kurang kumaha para wali ngajelaskeun idfan wujudaka fi adil khamul tutupan wujud anjeun di taneuh anu sepi ulah keula kanyaoan di kiai-kiai ku batur teh sing hade besi lain kiai komo di wali-wali makna wujud anjeun sepikeun ulah haju nyen sertifikat ulah haju daftar jadi MUI ulah haju ngajukeun proposal kamari musola kamarina deui majelis nu kuari pondokan pod pondok geus kabeh lain pudoli we kabehan jadi dituna ngomong cak kiai ya saya anu ngaberi anu naon ngaran ngondisikeunna bebeja ka kula kiai anu mah kamari musola terus majelis taklim kuari pondok cenah isukan naon deui hah teu kira-kira Gusti Allah doaku salah teteh kitu henteu henteu salah mangga-mangga teuing ngan eta mah urusanana zahir fikih berarti geus lamun jadi ulama fikih ngaranna ulama dunya geus lamun jadi ulama dunya urusanana ngan sapopoe teh urusanna dunya bae tanggung jawab ditanya engke ku malaikat sia dikiaikeun muhun boga sertifikat aya Araringgis kuari dikiaikeun dimuikeun di majelis ulamakeun didepakeun tanggung jawab di pundak ngurusan umat isuk pageto tanya ya Allah
terjadi kekuatan dunia tamah nu jadi kekuatan mah nu idfan wujudaka fi ardil khamul di kiai-kiai kula mah lain kiai kula mah lain ampura kula mah nyepi baenya nama geus rame pindah embung kadenge ku batur embung kanyahoan ku batur kanyahoan deui pindah deui tah eta nu asli mah justru jadi kekuatan dunia umat bangsa eta teu kahartieun ku bangsa budak sakola mata ku Muhammadiyah moal kaharti atuh jah hijab tamah hijab na kandal jasa moal kaharti atuh ke lamun geus lila ngaji onya tak eta teh ngartikeun ngabuka hijab ngaranna warid ngaranna tak eta nu teu ngarti tadina teu ngarti jadi ngarti disorot ku nur ilahi cahaya ilahi arifin oh tadina teu ngarti jadi ngarti sahana mere ngarti kiai di mana horeng ja kiai lagi kadang-kadang kalimpudan satu guru guru henteu nu mere ngarti langsung Gusti Allah nyorotkeun set mantap lamun aya kiai kemudian hayang manehanana teh dianggap guruna masih keneh angel kan jadi wali nyana ngaku guru mah ngateh teh tapi anjeun mah ulah ngaku-ngaku ka murid nu kuari nyana ngaku-ngaku ka murid makin loba makin bangga makin loba makin wah timbullah takabur jeung ujub di akhirat engke bakalna nyana di udang-udang murid kuari hayang paloba-loba murid di akhirat lompat ngajauhan murid kuari hayang paloba-loba anak rombongan engke di akhirat lompat tina anak jeung rombongan kuari hayang dibangga-bangga ku anak buah di akhirat lompat tina anak buah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummi lompat kuari urang asa bangga oh loba jasa murid engke murid dek nanya minta pertanggungjawaban ka guru. Tah, lamun urang ke di akhiratna dipanggil, dibere dipenta tanggung jawab, lamun urang geus boga sertifikat aman. Mata ke kupodoli nyieun nya sertifikat. Teu beres kiai. Aduh, masyaallah karim. Murigak bulu urang ngajuaya kikituannya makin jauh amat sih pola pikir bangsa Indonesia. Ih aneh. Urusan anak aneh jasa hanya sekedar pengkondisian uang tetapi ujung-ujungnya jadi salah. Masya Allah hijab makin jauh makin kandal makin jauh makin kandal Gusti Allah kusakieu gigis pohara duit yeuh dikodokan baik malah dek dimakin rapihkeun cara ngabobol dana sosial. Masya Allah atuh ai bareu kieu tollos bae kiai ahli Allah sugan kasienan besi teh dibere malah jariji kos kitu teh nanahonan saat batur ngudag dunia ulama Allah lari ngajauhan dunia saat batur nyieun pengkondisian deket jeung jelema ahli Allah lari ngajauhan tina manusia selalu kitu bae ahli Allah mah nanaonan hiji bae buleudkeun agama Allah titik. Oh, cenah angel teman tuh kakak beli mobil. Oh, ngajurus ka mobil. Angel teman tuh kajian pondok. Oh, ngajurus ka fisik. Angel teman kos kitu mah tuh ka mulia ka agung. Oh, kadinya jurusan anak. Kadinya jurusan anak tuh lolos. Iki tahu urusan dunia. Tah, ieu beker carita nu nyorotkeun warid hanya Allah. Ya Karim. Geus teh urang tina tadina maksiat tina bodoh jadi pinter disorot ku warid Allah waridul intibah jadinya pangeran teh Allah horeng Kangjeng Nabi teh horenganan ieu teh ya Rasul Allah para wali teh aya nu diangkap jadi kutub Allah beuki jero tah beuki mantep tah sorotan cahaya ilahina cet timbullah kabita hayanglah urang selalu mengingat Allah hudanglah orang tipeting tahajud salat hajat salat witir langsung baca Quran sholawat zikir menang saha eta kos kitu menang Allah kuaring geus dawam jasa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh kadang-kadang ku hawa nafsu
di mana atuh kuari nu istimewa mah aya di diri urang nu teu dikondisikeun ku urang. Naon robah mah kadang-kadang dikondisikeun ku urang. Diuk mah dikondisikeun ku urang. Leumpang mah dikondisikeun ku urang. Urang bareng ka ditu dikondisikeun ku urang. Naik sepeda, naik motor, naik mobil kadang dikondisikeun ku urang. Jauh teh ka Allah mun masih kundasa kondisi. Aya nu henteu dikondisikeun ku urang tapi terus bae naon napas. Napas urang teh menang Allah teu karasa teh ku urang dipake terus napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Apa urang nyesa neja kaluhur ha henteu. Urang diuk Allah mah terus bae mere napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Urang leumpang kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Urang sare ku Allah mah diterus bae napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Eta menang Allah langsung ngondisikeun. Datang ajal tama urusan Allah. Nah, ahli toriko di mana geus luhur tina jahar kana kopi sesuai jeung latifah kuari zikir napas. Jadi zikir napas teh lain hayu ku urang kumaha nuturkeun Allah mere napas ka urang nuturkeun eta sok gerage napas ka luhur handap Allah. Allah. Lain ku urang di kondisi Allah. Edan sia kajen ku kumaha. Ji, atuh lain kos kitu napas tak menang Allah, mantak naon ku urang napas disyukuri, napas ku urang teh dihormati, napas ku urang pake inget ka Gusti Allah sesuai jeung memere Allah napas ka urang teh dikondisikeun ku urang ge ngalabilkeun napas, langsung bae zikir melalui napas. Allah. Aya cara-carana khusus. Kicep. Apa kurang dikondisikeun? Henteu. Urang kicep aing dikicep ya gua. Dibuka ya. Allah anu ngicepkeun loba hal-hal anu langsung ti Allah ku urang kurang dihormati. Nu mantak ieu nikmat kicep luar biasa ge, tapi ku urang henteu diinget ieu nikmat kicep. Tadi nikmat napas geus pohara jasa. Ku urang eta napas menang Allah teh kok kurang dipake ka hotel. Dipake ka nightclub. Dipake ngabonceng rang dan ngora. Lain ya Allah ya Allah. Kita napas dan Allah dipake nonton nen bola. Sabara napas dihitunglah ku ahli toriko. Napas per hari teh sabaraha nu dipake ka Allah sabaraha nu dipake maksiat sabaraha. Napas bakal ditanya ku Gusti Allah. Esian napas ku Allah. Lain urang haju ngondisikeun di masjid. Allah. Digerokeun urang. Mang ka dieu. Allah. Enak. Allah. Ye, ieu udah kudu kagrogokeun atuh mah. Geus lamun urusanna napas atuh nu bergerak. Kadang sungut mengobrol, tapi ruh terus bae sesuai jeung napas. Kok bisa? Pan geus latihan. Moal didatangkeun ka dinya tuh ku guru lamun henteu nete taraje. Atuh pan ti awal heula 1, 2, 3 naik kuari. Atuh geus bisa. Geus bisa nyana ngobrol ka mana. Tapi lo jerona napas. Allah. Napas pa dikondisina ku Allah, dieusian ku urang. Coba urang coba datang ka modar sia guruan. Moal bisa kajian ku kumaha. Moal bisa atuh guruan. Atau guruan mah eta kos kitu kayu. Ngecek pamajikan abah sia ti kelekep dalam tah. Anak mah geus sieun wah abah rante. Guruan abah ti kelekep. Jangan teu kitu. Dia ahli-ahli torekat atau biasa bae urang lamun neuleuh Habib Lutfi ahli torikoh ya kepala ketua torikoh di Indonesia nya geus 2 periode. Nyana melamun zarah ka mana bae tilok hadiah zarah urang. Ila hadratin Allah Fatihah. Tilok Habib Lutfi mah datang keluar Batang. Batur zarah nyana ngopi. Wah. Ya udah pulang. Jarah ke Kampung Bandan di luar. Wah seri balik. Jarah
ka mana bae nya kos kitu geus dana mah nyambung ruh pan wali batu maut jasana jan henteu kadinya ge atuh mah nyambung ieu ahli Allah mah nu mantap kabelah dia keuna mah ahli Allah geus embung ka mana ka Mekah ge embung mantap kasih diturutan atuh woi kiai itu mah embungeun ka Mekah sasar tama kiai nu bener disasar-sasar pugu nyana nu sasar kumaha emang pugu ka Mekahna ge menang di bank duitna sasar henteu coba nyana nu sasar aju ka Mekahna ge deui nyokotan ti dulur-dulurna kan aing ketuana sia kudu nyumbang ka aing pancen ada ibadah masih bisnis keneh bae tuh bener bod tuh kan ka Mekah bae tapi balik ke Mekah na aju meuli motor pancen ibadah pan aju meuli motornya tuh eta pan salah kaprah tuh nu bener disalahkeun nu salah. Nah iya mantap tega harti makin ka ditu. Nah, ieu mah dicaritakeun saha nu mere warid ka jero hate. Iwal ti Gusti Allah. Dek dibikeunna ka saha ku Maha Gusti Allah bae. Ukuran dibikeunna sabaraha darajat ku Maha Gusti Allah bae. Aya anu luar biasa di masjid bae. Datang katarangna hidung. Tapi jada desekanana di dunia bae. Berangkatna min kaunin ila kaunin min kaunin ila kaunin. Nyana teangan sakadar ieu kondisikeun jang dunia nu ieu jang dunia pindahlah di dieu mah kurang nyaman pindah ka dieu dunia keneh nu diurusanana kamari ti Golkar lah Golkar mah cenah jore pindah deui ka PDI malah jore lah kuari mah ka PK apa ka naon gitu PKB jore lah jore ka BG lompat ka instansi atuh tah mah ti dunia kana dunia tah mah eureun ngawarung lah kuari mah bisnis bae bisnis kurang kaharti lah kuari mah tani kan mah lah tani gagal lah kuari mah nah tetep ti dunia kana dunia naon hartina tah kos kitu mah tah nu hebat ge kuari mah eureun aing mah dagang kunaon emang modal dosa gua bae eureun dagang eureun tani eureun sagala rupa moal aing mah bari keluarga geus teu kuat iya kurang beak jualin kan babagi bayi karimanya lantaran kakak mana ibadah ya mah jadi geus moal usaha moal neng bae kuari nu ka pasar tolol di pamajikan nu tita ka pasar bego ainyana hayang ka Allah ai pamajikan didesak-desakeun ka pasar berangkatna memeh subuh masyaallah atuh pan memeh balanja di balanjaan heula ku batur eta nu mantak kamari ieu loba aya nu teu bareng balik di pasar teh salakina terus tak subuh teh ngagerokeun pamajikanna hades ya pan sia bangun teu pake calana ji tinggalin di mana di pasar pan bisa tinggalin kieu teh naon di kieuhan coba eta nah ieu kabalinger kajian hukum lagi aya urusan tanggung jawab eta kudu kumaha atuh antara cinta dunia sebagai tanggung jawab jeung ka Allah nu anti dunia mun eueuh guruan moal bisa perluna aya guru ge tidinya supaya stabil keluarga urang ibadah aya batasan-batasanana datang ka mana ieu datang ka mana ai urang ka Allah bae mah pamajikan dikeuseuh-keuseuhkeun atuh salah atau urang ka Allah pamajikan ge geus teu meunang urang hirup saaya-aya bae sedengkeun can aya ilmuan can bisa tawakal atuh mah beres atuh mal beres geus kudu make ilmu aya carana bagi anu hayang usul ka Gusti Allah boga anak pamajikan kumaha carana bagi jelema nu hayang usul ka Gusti Allah henteu boga anak pamajikan kumaha carana diatur teh mantap kudu boga guru ge kos kitu lamun teu boga guru acak-acakan nah ieulah nu hese teh kos kitu aja lamun urang teu boga pamajikan deh Syekh Ma'rufil Qurhi diangkat jadi kutubul aulia pan manehna teu boga pamajikan ketika ka impi nyana kumaha Allah ka anjeun wahai mama alhamdulillah ahyanillah Gusti Allah ngahormat ka abdi bahkan mempersilahkeun ka sorga tapi kaduhung jasa cek Syekh Ma'rufil Qurhi kula di dunia teu kawin sehingga di akhirat da kula derajatna handap mun andai kata kula di kadunyakeun deui kula rek kawin sakaligus opat atuh tinggal turutan bae ku urang kuari urang mah tungtungna mah jadi wali henteu nyandung henteu sakalina nyandung atuh teu jujur teu adil nambah neraka bae eta mah atuh warid
hiji ge can puguh ka sorga ya urang aja buka pikiran lah hiji ge can puguh ka sorga mending dua sekalian ka neraka atuh beuki jero tomat waridul intibah beuki mantep waridul yakza nikmat jasa zikir bae tak kudu aya guruan sing ade ni munaitina la ilaha illallah dengan makna anu jelas kuari nuturkeun napas jadi iraha bae di mana bae geus teu kudunya kelantas bae jangan napas mah teu bisa ditasbehan atuh teu bisa jarroh urusan roh mah teu butuh tasbih mun zikir jahar tasbih tamah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah carana lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah diatur ku ahli zikir lamun haya gancang ulah make jabar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngamuk lain hiber aya cara geus lamun anu boga guru mah ngeunaheun bae oh kos kitu ieu mah dek zikir loba tapi karagok urang nuturkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kabet aing ngadengena aya dicepetkeun mah lain kitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha jadi jelas ngeunaheun nu nuturkeun ngeunaheun nyanana ge ngeunaheun tah pas ieu mah pandeg zikir loba 1000 tapi teu puguh nu nuturkeun ge aing mah jakagok ieu tungtungna mah tuh nyana-nyana zikir nyana-nyana ngarokok kunaon sia ngarokok pan zikir puyang ngadengena puyang teu ngeunaheun mal ngeunaheun sebab teu puguh guruna nah jadi kadege bae kurang kayawan cara geus ku guru zikirna tah mana kudu lambat mana kudu cepet aya aturanana urang ge dik sorangan bae sorangan hayang cepet ye ngejar target ye wah ye hayang dikejar ku urang ye 5.000 waktu udah sakean lain mun dilambatkeun moal bisa la ilaha illallah la ilaha atuh teh ngariung gos kitu mah dewe disiapkeun silana sesuai jeung aturan teh matana peureum abeh ngeunaheun nundutanana aduh pajarna mah loba bae zikir orangna nundutan tah ku ari we sesuai jeung napas atuh sesuai jeung napas mah kumaha cai ngalir disisian orang mana aku sih ngageram-geram gitu nah aing sieu ja ye kasurupan maung tanaon atuh bal kaharti jajaran keur zikir jeung terus apan album geus datang kana ruh mah geus datang ka ruh pan berarti geus tapakur jeung muraqabah geus mata teh Gusti abdi ieu mata meunang ti Gusti titipan ti Gusti ku ari didelekeun ka makhluk-makhluk Gusti ku abdi ditingali makhluk Gusti di dinya teh panciptaan Gusti ku abdi nu kadeuleu makhluk Gusti padahal di jerona aya kudrat Gustian tah ieu mata teh cungcang cingceung kabeh ahli zikir mah coba ge delekeun ahli-ahli zikir lamun keur berangkat keur naon matana ka mana bae matak lamun air rangda ge kadeuleu bae maknana lain deui kabur matana kabur coba perhatikeun ahli-ahli zikir mata kabur eta teh bari napas ku Allah ieuna tah ditapakurkeun tah dimuraqabahkeun makhluk Allah kadeuleu melalui mata itulah ciptaan Gusti mata abdi ciptaan Gusti kuari didelekeun ka makhluk Gusti di dieu aya gerak Gusti di ditu aya gerak Gusti intina aya kudrat jeung iradat Gusti mata teh ka kudrat iradat Gusti nu kadeuleu gunung di jero gunungna aya kudrat Allah nu kadeuleu diakurkeun jeung zikir napas pan ongko zikir napas tapi neulekeun jalan bae wih Allah birang dah bagus amatnya coba ge urang naik mobil keur nyupir gitu padahal keur zikir aya bae nu boncengan nu motor
diarep lalaki di tukang gawe bujurna pun bagus teh pantah bagus bo komo motor buatan kuari mah panangkod bojak orang lampu stop bagus amatnya lampu stop hebat amat cak nu di sisi mana lampu stopnya jarwa itu bo lampu stop nu bagus ya orang nu di luhureun lampu stop bujur bae nol nerkom manya keur zikir kos kitu teu akur can wayah datang ka dinya geus dikadinyakeun sasar sia diakurkeun jadi ieu urang lamun zikir jahar di dieu ayana zikir hopi di dieu ayana zikir naik nah nu mantap ulah sambarangan ge besi anu ngembang-kembangkeun tarekat ulah milu lamun guruna teu mursyid sebab sasar bakal aya naon kitu ngaranna kuda tertentu nu mantak guru-guru nu baru kula ge ieu ngomong ku ari ieu nu mantak kaju jelas baheula mah abah kula abuya henteu pernah naon henteu loba nu ngembangkeun nu sasar ku ari ambal aya ti sisi ti gigir cilaka engkena dolul mudilun padahal kadeuleuna mah zikir cilaka nyilakakeun sebab naon bahaya engkena aya takabur asal geus takabur boh atuh aing mah teu salat ge pan aing mah ya Allah boh tunggu pokoknya masih amang ke di akhirat nyekelan sorban aing kan eta pohara jasa kos nu bapak kolot na beta sorga jeung neraka geus ya mah dijamin ku aing sorban abah cekelan ieu pokoknya mah asal engke gibar-gibar sorban abah cekelan ku sia ka mana bah neraka eta teh salat aduh bulan puasa ge terus bae ngagoreng sangu anjir mana yang ngagoreng sangu gila tuh ahli Allah mah kos kieu ih di mana kanyawan ahli Allah dia zikir di dia Allah Allahan bae wah ieu mikung ieu miku pan ai torekat basabada syariat lain ninggalkeun syariat teh geus jalan ka cai geus teu diomong-omong tah mah geus parantina ku ari mah dieusian kuruhna ngaranna torekat untuk mencapai hakikat lain haju teu salat lain haju bulan puasa ngagoreng sangu taman norekat gitu mah kabehan gak bisaeun atuh bisa urang aing milu norekat oh jeung aing teu kudu salat ya teu ngeunaheun tah mah atuh naon pokona aya gerbongna khusus jurusan neraka salah lasar jelema kuari Gusti Allah lagu warid nggih sesuai jeung aturan kuarine naik kawaridul wisol usul ke Allah teh datang maksudnya ka tujuan lamun urang di dieu ka Bandung nu ditinggalkeun teh Tangerang Jakarta Bogor Sukabumi Cianjur Padalarang datang tah ka Bandung nu ditinggalkeun berbagai kota eta zahir kuari lamun wusul ilallah berarti nu ditinggalkeun naon hiji dunia nomor kadua makhluk nomor katilu nafsu nomor kaopat setan eta geus katinggalkeun kabeh ku urang sulusup kos boros teh mun pare tah set dicabut ku urang polonyon boros ngaranna kos kitu budak angon baheula kos kitu kita ulang ngaboros bae sebab naon sebab beukeur ieu mah hese korupsi di dinya korupsina cenah jadi gak boros iya ge urang teh dicabut polonyon saha nu bisa lamun lain ku Allah waridul wisolna nang Allah sebab naon nyana teh dibimbing mimiti ku guru diarahkeun ku guru anu sia supaya naon deuk dikaallahkeun lain kepentingan guru anukeun datang ka seseleh terus bae bil amwal wal anfus harta jeung awak dikerahkeun pake ngahidbat ka guru kos jang kepentingan guru lain hartana dah beuli eta tah bangun eta tah mau eta tah asal ulang seseleh bae geus batal awak urang anukeun aduh lelah jasa batal ulah aya keges nyana ge nyahoeun ieu atuh guru mursyid mangke datang ka mana datang ka bener-bener ngarasa hina datang ka bener-bener ngarasa hamba aing hamba jasa dibilukeun ku ari ka Gusti Allah horeng harta nanaonan nisbat di guru mah dipake lalagaan di tejehan horeng awak nanaonan nisbat di urang mah terlalu memuliakan harta sehingga kaganggu ka Gusti urang terlalu memuliakan awak sehingga kaganggu ka Gusti awak urang di sabunan make capluk
sebenarnya dan sebagai ngaca gulak-gilak mending mau kasep deres kasep mengasah jorek ngaca 2,5 jam terlalu memuliakan awak Allah tinggalin di ilmu tarekat temu kos kitu kumaha ayana bae kuaring geus ngahamba jasa ka Gusti ditungguan segala rupa ge waktu-waktu salat waktu puasa waktu zikir dan geus eueuhan kuari patulapat tali jeung dunya eueuh tai kuku nisbat dinya nama dunia teh makhluk tai kuku nisbat dinya nama dek uca-acok kuku mah ge jana kos gunung bekal jibal ditincakan kumaha dipaculan kumaha gunung angger be gunung bae ditekan ku budak letik ditekan ku nu geulis ku nu goreng ku aki-aki ku neni gunung wae tah lamun geus jadi Allah teh kos kitu tah diomongkeun angger bae dipuji angger bae ihsan wal isaah nya nama nyana bae geus karak dirinya polonyon ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu aya Allah ngaranna wisol. Jadi berarti kuaring geus usul ka Gusti Allah hirup babarengan jeung urang tapi nyana geus teu kaganggu ku dunya. Hirup babarengan jeung makhluk tapi makhluk geus eueuh di hateunyana. Hirup babarengan jeung kenikmatan-kenikmatan anu sok dipicuna ku syahwat nyana geus eueuh syahwatan. Syahwat-syahwat eta. Nah, kuari mah setan nu biasa ngagoda justru ku nyana kadeuleuan setan. Moal ku Imam Syafi'i ditojok setan. Moal ku Syaikhul Qadir diome setan teh. Syaikhul Qadir setan teh apan mawa kadinya mawa dahareun. Aju jadi naon garang pernah jadi cahaya Abdul Qadir maneh zikir bae kula pangeran. Mana pangeran? Ye, aju deuk naon di pangeran ngluntal-lentok ka dieu cek Abdul Qadir. Deuk silaturahmi ka kula pangeran. Mawa tas naon di pangeran? Naik mobil naon sia pangeran? Setan geus ngageter-geter dirinya. Lain kitu maneh barang penting ka kaula terus bae ibadah geus bae Abdul Qadir kuari mah maneh geus dimerdekakeun ulah salat. Goblok sia. Kadieu sia ditampilin sia kuaring, ditampilin ku Abdul Qadir ajur setan. Kerasa sia ku aing sia. Aing digoda ku sia. Setan bisa kitu. Atuh urang mah kakarak datang lurah bae ge nyaputnya. Tanda tangan bae siap eta padahal juri kita. Juri malah orang ngajukeun deui itu encan datang ka haji mah sug-sugan bane sekaligus. Jauh jasa. Setan kadeuleu ku para wali Allah mah. Diome setan. Lantaran ku Kangjeng Nabi na di ditu pan setan pernah ditalian di syariah di tihang. Setan teh ditalian ku Kangjeng Nabi. Kadeuleu berarti ku Kangjeng Nabi. Setan teh ditalian di tihang. Cak Kangjeng Nabi lamun kaula henteu beusi ngaleuwihan dulur kaula nu ngaran Kangjeng Nabi Sulaiman ku kula diseret ngan Kangjeng Nabi Sulaiman teh pan pernah nyarita moal aya nu ngaleuwihan ti kula ti karajaan mas sebab setan jin nurut ka kaula padahal kula ge bisa tah ditalian ngan kulantaran beusi ngaleuwihan dulur kula menghormati kana ucapan anak dilepaskeun ku Kangjeng Nabi. Atuh urang mapan setan nararumpak di ceuli. Narumpak di pudak. Aju urang menyen peternakan setan pan urang mah. Atuh peternakan setan urang mah loba. Di imah peternakan setan, di kantor peternakan setan, di warung peternakan setan, di mobil ge di mobil peternakan setan. Ka HP aya bugilan peternakan setan. Atuh boro-boro HP batur Habib HP teh HP jeung seueur teh bae. HP Habib Rozak. Orang bulean tuh pakai celana blon tuh coba. Ada tuh kobon Haji Pudolin. Ya karim setan orang mah dijieun peternakan. Nah, jadi orang lamun nyaritakeun bab kawalian urang teh isin. Lantaran ulang asa diketrokan bae. Oh benerna urang teh. Benerna. Nah lamun urang ngarasa teu bener berarti urang teh bener-bener ngarasa salah. Lamun ketika urang nyaritakeun kos kitu deuh tapi bisa anan teu ngarasa bener urang begitu kabur ka Gusti Allah. Ieu urang kakarang sakieu bae ge geus asa benerna jasa. Nyaritakeun dunia urang cinta dunia can akur. Nyaritakeun pepegatan jeung jelema malah nyieun jaringan urang mah. Nyaritakeun jeung nafsu malah nambah. Jadi nu bener jeung urang mah berarti urang jauh keneh jasa.
nailah warid wisos sahapi jelemaanana nu keluar min sijnil aqwad ila suhudil mukawi keluar tina maujudat mumkinat neule kana nu ngawujudkeun alam sakumaha Kanjeng Nabi Sulaiman dibukakeun tadi ya karim Masya Allah nuri Ibrahim malakutas samawati wal ya ada dikasapkeun ku Gusti Allah dibukakeun brak kadieu kabeh bumi dibukakeun brak kadieu ka maha sagalana Gusti Allah urang mah pan kuaring ngare urang nyebut Allahu akbar akbar Allah teh can kabayang ku dieu sebab naon sebab urang mah make ikhtiar. Tapi lamun jelema geus teu make ikhtiar, geus asa ku Allah dikendalikeun, ku Allah urang teh ayeuna mah kitu diaping. Jadi naon teh lain urang nu berangkat nang Allah eta kan mindahkeun kitu teu sambarangan. Bohes eta bisa dihayal kos kitu mata mah kumaha urudna warid ti Gusti Allah. Nah, ieu lah keur carita warid ka hiji, warid ka dua, warid ka tilu, warid ka Allah nang Allah kabeh ge. Ketika orang dinolkeun nyanggakeun sadaya-daya kumaha eta kuncina tilu hiji tawakal dua taslim tilu tafwid tawakal pasrah ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah geus janji jelema nu tawakal tentrem jeung tenang yakin kana janji Allah jelema nu kadua luhur taslim artina taslim pasrah ka Gusti Allah lantaran percaya jeung yakin kana ilmuna eueuh hiji perkara nu teu kajahoan ku Gusti Allah jelema nu bertaslim berarti pinuh katentreman jiwana sebab ka mana bae didelekeun didengekeun dikajahokeun ku Gusti Allah nomor katilu tafwid teh pasrah ka Gusti Allah ngan boga keyakinan percaya penuh kana nasib jeung kudrat iradat ti Gusti Allah wabeh urang teh ieu dihukuman ku Gusti Allah hirup jeung paehna robah jeung cicingna ieu kabeh nang pamere Allah tafwid sadaya-daya urang bisa tawakal kelas hiji bisa taslim nu kelas 2 bisa taslim tafwid nomor katilu jadilah kutubul aulia ngomong mah babari ku ari kene jadi kutub praktekna coba ge boro-boro taslim tawakal bae ge urang kan bisa di lisan doang ayeuna ka Mekah bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil bari cerit naik mobil dadah tawakal aja bae nanyakeun mana tadi tas bener tawakal ka tas saya jasa tawakal tah ieu keur carita bab tawakal hiji bae wah moal anggeus ku urang mun dipraktekeun naik ke bab taslim, naik ke bab tafwid. Nu mantak aya bahasa fawwidu amri. Kangjeng Nabi. Masya Allah. Lamun urang ngadoa tengah peuting bae Allahumma laka aslamtu geus aslamtu. Taslim berarti geus luhur jasa. Lakal hamdu. Dan lain sebagainya. Kalau dituna ditambahan deui ke aya fawwadtu amri geus luhur jasa. Teh supaya bisa tawakal tu aslam tu fawad tu nah eta teh tajang supaya naik nah urang sakara pembahasan global lamun dibahas tawakal hiji bae ge ngapna luar biasa encan ka taslim tapi lamun teu dibahas-bahas teu nyaho-nyaho nah ieu ala kadar global seperti eta engke nu mere warid mah Gusti Allah disorot warga orang kasorot ijah seorang jadi wali atuh cak sababari lantaran orang mah ributna orang mah di perusahaan ribut di warung ribut di pasar ieu di berderet di jero hate teh aya sepeda aya motor aya mobil diganti deui kan mobil geus aya di dieu aya anu rada luhuran bae ieu mobil dihandap teuing sabenerna mah jeung cetna eta rada kaganggu saeutik hayang nu rada herang teh sabaraha duit teh nu eta teh atuh endek dikir lain zikir ka Allah dipake ngurusan cat mobil coba ayo deuk kumaha ieu di dieu teu penting ngeunaheun digawe ieu hayang gaduh hayang ngeunaheun ibadah mun pindah jatuh ibadah bae di nya nu kunaon hubunganna jeung pindah digawe tuh urang mah sapopoena teh di dieu pekerjaan di dieu tuh macem-macem Allah nak nyempet bae eueuh lah anu diisyarahan ku Syekh Athaillah aurada wallahu a'lam